Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Kaduyung ku Babu bagian ke-27. Ye yasana Bapak Ka Sukarna. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu nembe sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep di share ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Beki lila beki tiris da puguh geus janari barang geus nyedak ka subuh hayam rehang kongkorongok nyirani teu acan sare malah masih keneh nyileuk sarta ngumbar cipanona hatena mah geus gilig lamun dina poe isu ku dokter geus dipariksa tangtu manehna rek indit rek nuturkeun indung suku katayap nyerani hudang leos manehna kacai terus harita netepan tingkah napi kalucuan sabada netepan subuh terus mukakeun lemari manehna teh kakaratak mukaan baju bareto nya kitu deui sampingna waktu mimiti papanggih sareng juragan Suryaman sarta terus pakaian teh ku manehna dipisahkeun sok ditunda pangluhurna ngarah teu hese neangan tini geragugah anaking tos siang ieu teh nyirani bari ngagoingkeun Neng Tini lantaran harita teh geus berang malah nyirani mah geus nyeuseuk sagala rupa atuh sagala geus beres lamun rek indit teh mah teu aya pikamelangeun da sagala geus kacabak. Aduh Belani tunduh keneh Tini mah bibi jawab Neng Tini bari nguliat tapi ari hudang mah teu burung sanajan jeung rucang-ricang oge wayahna geulis margi apa mah tos gugah tuh malah bibi winang si oge parantos gugah mungkantun Tini bae anu masih ngarengkol teh hayoh gara kacai anaking ke bibi gara anu diseuselan teh nyirani bari netep ka Neng Tini anu harita geus hudang. Atuh ngadenge kitu mah Neng Tini teh gura-giru manehna arek kacai sarta sabada ti cai terus dangdan manigin deh sarta sabadana dangdan terus nyamperkeun damana kuramana teh disambat malah harita dipangku serta celengok dicium. Apa bade ka mana dinten ieu teh bade ka Jakarta da parantos dangdos geuning apa oge Neng Tini sanggeus kuramana diturunkeun tina pangkuanana teh sanes ka Jakarta Tini tapi ka Cianjur jawab Brahmana bari mesem nandakeun ngarasa bunga ditanya ku putrana teh ka Cianjur bade ka juragan dokter teh apa nya Tini rek meriksa birani teh jawab Brahmana cepilna rada euceuy lantaran juragan Suryaman oge ngadenge kecap-kecapna Tini waktu ngobrol sareng ngerani peuting tadi. Hanjakal apa Belani nangis bae wengi teh mergi alin diparios ku dokter Neng Tini maneh camberut siga nutup panujueun karamana keun biasana Tini engke oge Tini ngarti sorangan benerna apa sarta benerna birani anu dimaksud ku apa sangkan katembong antara kabeneran apa jeung kabeneran anak rani ngarti Tini teh atawa henteu naon tuduhanana teh apa pedah main kartu anu make gambar raja sareng Den Barnas Belani diparios teh nah make nanya kitu Tini teh Melgi Sol Belani oge pangkadah diparios teh soalna mah main kartu oh nya atuh kitu meureun Tini jawab Brahmana mani kerung kawas nu mikir
Nah tadi parios ku polisi atau apa sanes main mah dilarang na teh sok ku polisi. Alus nah keur kitu teh jolma Kardi mawa mobil di luar geus dididan mere tanda geus datang. Sabab dina peuting tadi Mang Kardi teu bisa asup lantaran pantok ditutup atuh kapaksa manehna mondok dina mobil bae hareupeun imah nu anyar pikeun nyampakeun Nyi Rani ari Juragan Suryaman. Ningal Mang Kardi datang teh gancang anjeunna kaluar. Mang Kardi sare di mana? Juragan Suryaman sanggeus anjeunna kaluar. Teras itu bae Juragan di bumi nu enggal teh margi di dieu perantos jempling sadayana ka kalamar. Da diantosan oge teu aya nu kaluar, teras bae abdi teh wangsul deui. Keun da balanjaan mah teu aya nu matak bau, jawab Mang Kardi bari terus mawaan balanjaan menang balanja ti peuting teh. Syukur ka dieu buru-buru Mang Kardi lantaran ayeuna mobilna perlu dipake ka Cianjur. Sok atuh buru-buru sur Juragan Suryaman bari leos ngaleos deui ka jero dituturkeun ku Mang Kardi anu mawa balanjaan menang ti peuting. Sok ditundaan di dapur ari manehna leos kaluar deui nunggu Juragan Suryaman. Minang sih ayo urang mios ayeuna, sur Juragan Suryaman kasaderekna ari anjeunna teras nyamperkeun ka kamarna Nyi Rani bari nungtun tini barang sup ka jero kamar. Pok Juragan Suryaman nyarios deui. Rani tah geus sedang dos geningnya, ayo urang ka Cianjur teh, sur Juragan Suryaman bari netep ka Nyi Rani anu harita calik luhureun ranjang nonggong kana panto kamar. Barang diajak kitu mah gancang Nyi Rani teh malik breh banget manehna sepa sarta panonna carindul atuh Juragan Suryaman kacida heraneunana sarta pok anjeunna naros sabab bieu teu dijawab. Rani kunaon eta panon mani carindul kitu? Teu sare Rani teh sareng cerik bae meureun nya. Kunaon Rani teh? Juragan Suryaman mani merekpek nanyana teh kawas anu panasaran. Tangtos moal tiasa mondok Juragan, sareng tangtos moal tiasa nahan Cipanon. Nalangsa abdi teh gan, jawab Rani bari teu karasa berbay Cipanonna ngalembereh deui. Keun Rani ngarti engkang oge tangtu Rani kituna teh, tapi ieu hal teu bisa mundur Rani sarta teu bisa diengkengke. Hayu ayeuna urang ka ditu, urang ka Cianjur teh. Mangga Juragan, jawab Rani bari gancang manehna turun terus keluar ti jero kamar. Gap kuneng tini dicekelan leungeunna teh kawas anu nungtun bae. Sup sarerea ara sup kana jero eta mobil, geleser mobilna maju disetiran ku Mang Kardi samemeh mariksa Rani. Juragan Suryaman nita sangkan salah sarap heula atuh sup ka rumah makan sarta tuang babarengan, tapi kabeh cuman cemen kawas nu sejen rasa sanggeus beres dalaharna terus arindit ti dinya. Sanggeus sararea datang terus Juragan Suryaman harita muru ka kantor sanggeus beres badamina kaparengan dokter aya. Atuh henteu mata kesel Nyi Rani terus dipanggil. Rani wayahna bae nya ayeuna kedah kalebet, sur Juragan Suryaman bari netep kawasieun teu digugu. Juragan tega ka abdi teh gan. Nyi Rani meningali Mbak sarta Cipanon nyurucud tina bakat ningku sedih. Rani tanda nanya engkang ngalakukeun kieu teh, jawab Juragan Suryaman bari terus nungtun Rani anu ampir-ampir mugen. Sanggeus Rani henteu aya nuju di parios dokter Juragan Suryaman nunggu nya kitu deui Winangsih manehna teu geunah rasa sieun kitu sieun kieu kumaha mun Rani cacat dirina geus teu murni jeung kumaha lamun murni tangtu manehna kaduhung geus mariksa ka Rani. Kitu pikiran Suryaman dina jeroning nunggu teh. Henteu lila ti harita Nyi Rani teh geus beres sarta Juragan Suryaman nunggu keterangan dokter. Barang Nyi Rani kaluar, Juragan Suryaman lebet sarta henteu kungsi lila Suryaman kaluar deui budina katinggal nguyung. Bari ngajak anu nunggu harita keneh ge indit hayang buru-buru balik. Barang geus datang ka imah ditarurun tina mobil sup asup ka jero imah ari nu sejena diuk dina kursi tengah imah. Ngan Rani terus ka kamar ku Suryaman di geroan. Rani, mada ka mana Rani teh?
pada ka kamar juragan, jawab Rani. Bari ngarandeg heula sakedeung. Ge heula sakedap Rani, engkang aya picarioseun. Geek tah di dinya caket winangsi. Juragan Suryaman nitah diuk sarta siga anu gugup kawas nu aya kasieun ari Rani mah nuturkeun geek diuk caket winangsi. Rani, terang kaputusan ti juragan dokter. Terang juragan, jawab Rani bari tungkul serta nyurucud Cipanon. Terang ti saha Rani teh? Diwartosan ku juragan dokter, juragan Suryaman beki hariwang ayeuna mah. Sanes diwartosan ku juragan dokter abdi mah juragan. Namung terang kanu laku lampah abdi sorangan. Margi abdi mah nyaksi teh kana ucap sareng tekad nya kitu deui lampahna abdi sorangan. Tah ku margi abdi henteu ngalakukeun kitu, tangtu abdi bersih moal aya cedakna. Janten upami juragan dokter jujur, tangtu abdi bersih henteu aya naon-naon. Kajabi lamun teu jujur, tangtos juragan dokter nyebatkeunana teh anu pasalia jeung buktosna. Eta mah terserah ka juragan bae. Bade percanten ka dokter mangga, bade percanten ka abdi mangga, jawab Nyi Rani dumareuda. Engkang bade percanten ka anu bener Rani, tah eta anu dipercanten ku engkang teh. Saha juragan anu benerna anggapan juragan? Jawab Nyi Rani bari neuteup ka juragan Suryaman anu katinggal harita pucat. Anu bener teh juragan dokter, namung Rani oge bener deui. Jawab juragan Suryaman dumareuda. Kumaha pangtiasa nyebatkeun kitu? Jawab Rani beki teteg sigana teh sok sanajan teu boleh ngumbar Cipanon. Margi juragan dokter nerangkeun nu sabenerna yen Rani teh masih suci. Nya kitu salira Rani samemehna diparios parantos nyebatkeun suci. Hartosna Rani teu bohong. Rani, hampura engkang tehnya Rani. Juragan Suryaman dumareuda bari ngalimba. Ngadenge eta kecap teh barabai Cipanon Rani ngalembereh mapai pipi atuh juragan Suryaman ngarasa nyaheun pisan sarta pok nyerios deui suantena dumareuda. Rani, anu atos mah atos bae nya Rani. Sur juragan Suryaman bari melong hayangeun geura dijawab. Laras juragan, nu parantos mah moal tiasa dibalikan deui. Namung reg Nyi Rani nyaritana eureun heula kalah ngareret ka tini anu harita ge ceurik kawas terus rasa bae bakal nyorang kasedihan. Namung kumaha Rani, engkang tetep bade satia ka Rani. Engkang tetep moal unggut kalinduan, moal gedag kaanginan yen Rani teh lawateun engkang, yen Rani teh pibojohon engkang. Juragan, abdi permio sakedap nyagan bade ka kamar heula. Diwidian upami abdi bade lebet heula ka kamar. Jong Rani, da kamar Rani. Nah tara-tara ti sasari make menta izin sagala. Nyi Rani henteu nembalan kalah imut matak lucu serta leos indit heula sup asup ka jero kamar. Di kamarna rada lila matak kesel nunungguan barang bray panto kamarna harita teh muka deui langgeor Rani kaluar matak pangling matak ngenes matak kalinglap nu ningal malah juragan Suryaman katinggal mani ngaranjug. Rani, nah nganggo-anggoan kitu. Kunaon Rani teh? Sur juragan Suryaman bari teu woleh netep ningal pakaian Nyi Rani. Juragan, ieu anggoan teh anu dianggo ku abdi kapungkur. Abdi mah bade wangsul deui ka asal bae juragan. Da asal oge kieu nya kedah kieu deui. Abdi permios juragan bade mios ti dieu. Bade ngantunkeun ka juragan anu parantos numbu umur ka abdi. Sarta abdi permios juragan bade ngantunkeun tini buah hate abdi, jimat abdi anu bakal sesah mapohokeunana. Permios gan abdi teh, ceuk Nyi Rani bari segruk cerik sarta manehna ngaleos teu kuateun sasalaman. Rani, juragan Suryaman siga nu gugup sarta jung anjeunna nangtung terus muru ka Nyi Rani sarta nyakelan leungeunna bari neruskeun omongna. Reka mana Rani teh? Reka mana? Na tega ngantunkeun ka engkang anu kakara cager. Rani, sing hawatos ka engkang. Juragan Suryaman Cipanona nyala langkrung. Juragan, abdi parantos ngedalkeun tanda hawatos ka juragan ku jalan alim diparios ku dokter.
Namung juragan teu hawatos kasalira ku anjeun. Buktosna kekeh petekeh bade marios ka abdi. Anu akhirna abdi tunduk ka juragan sarta ayeuna abdi bade mios ngantunkeun ka juragan. Jawab Nyi Rani bari ngalesotkeun leungeunna nu harita dicekelan. Rani, sanaos diparios oge apan suci keneh diri Rani teh. Sarta engkang tetep satya narima salira Rani. Ulah kitu Rani, juragan Suryaman dumaredak barigap nyekelan deui ka Rani. Henteu juragan, abdi ayeuna ngaku kirang suci abdi teh gan. Jawab Rani sarta teu kawawa lembereh cipanonna ngalembereh. Nah Rani, maka nyarios kitu. Nah ngabohong juragan dokter teh. Juragan dokter mah henteu ngabohong juragan. Namung praosan abdi langkung hina batan dihina, langkung nyeri batan dipaksa. Narangsa abdi teh juragan. Tadi nama dibuni-buni teh kanggo haturan salaki, tapi ari ieu teuteungeun ku nasib abdi. Nyi Rani bari curucut cipanonna ngalembereh ku manehna teu katahan tita tadi ngucur bae. Rani, ulah indi ti dieu Rani. Sagala kalepatan engkang ku engkang diangken sarta engkang menta dihampura Rani. Hampura Rani. Sarta sing hawatos ulah ngantunkeun ka engkang. Juragan Suryaman dumaredak sarta ngalimba ari cipanonna ngagarendang. Juragan, kanggo juragan mah teu aya kalepatanana sakedik oge. Margi hiji jalmi anu henteu aya kakirangna, cukup ku elmu jembar ku pangabisa. Rupi kasep dunya loba, tangtos moal percanten kitu bae ka abdi mah. Anu tetela istri panimu ti jalan. Telepat juragan mah. Anu lepat mah abdi bae, henteu tiasa ngayunkeun kanu geus numbu umur ka abdi. Abdi juragan anu kedah dihapunten mah. Jawab Rani bari tetep hayang indit henteu beunang dipun tangan. Rani, tega ka engkang teh. Juragan Suryaman ngalengis. Anu tega mah anu wantun ngidinan abdi. Teu nganggo pakaian sacuwir oge. Nalangsa abdi mah juragan. Delani bade ka mana bibi teh? Neng tini bari ngudag gabrug ngarangkul sarta cerik ngading diut. Tini ulah nyambat-nyambat ka bibi nya geulis. Bibi mah istri anu teu aya pangajen diri, teu beda ti sato hewan. Tuh katuang rama tini. Ceuk Rani bari ngalesotkeun Neng Tini serta leos manehna ngaleos atuh kuak Neng Tini jejeritan serta bibi-bibian. Tapi ku Nyi Rani teu diwaro teu diliuk-liuk acan serta jongjon bae lempang bari rembay ku cipanon. Juragan Suryaman nangis sakitu deui winangsih kagagas ningali alo nu harita jurat jerit hayang ngilu ka Nyi Rani, tapi anu digeruan jongjon teu mirosea. Atuh teu matak heran di dinya hujan cimata. Berang deui, peuting deui. Poe teh nyerelek bae malah mah waktu harita keur meujeuhna gede bulan sarta malam minggu pisan atuh puguh kota Bandung harita pada ngajugjug anu ti kampung Dararatang sarta mawa anak incu arulin ka alun-alun kawas harayang hiburan. Tapi pikeun Den Barnas mah harita teh sabalikna manehna siga nu nguyung sabab kaagrengan kota teu matak jadi panglipur. Anu ceuk batur mah hegar ceuk Den Barnas mah geueuman sabab pikiranana teh kaganggu ku buah ati Nyi Rani anu geus nampik teu satia ka manehna. Nu matak pikeun Den Barnas harita teh lain bungah tapi siga nu sedih lantaran manehna janji dina peutingan eta teh rek tarung patutunggalan hayang ijen jeung pasanap anu unggul tangtu hirup anu asor tangtu kojor. Kitu pikiran Den Barnas, manehna geus buleud pisan. Samemeh Den Barnas indit manehna sasarap heula daharna milih anu alus pikeun kasehatan badan. Nya kitu keneh nginumna henteu sambarangan nginum. Sanggeus beres sasarapna terus muru stasiun, tapi kakarage bijil tas dahar di rumah makan cekit aya mobil eureun. Den Barnas, ceuk hiji sora ti jero mobil atuh Den Barnas ngarenjag keur ngalamun ka gebah. Den Dadang eta teh, jawab Den Barnas bari nempok ka jero mobil. Sumuhun, geuning aya di dieu, bari angkat ka mana Den Barnas teh? Den Dadang siga nu hayangeun ngaku.
Henteu puguh bade katonggo akang teh. Ari Den Dadang nuju naon ieu teh? Bet ka dieu geuning. Kumaha ari Neng Sumarni daramang? Ceuk Den Barnas bari nangtung di sisi mobil. Pangestos sadayana oge aya dina kawilujengan. Mung ayeuna teh bade ngajemput pun bojo nuju nongton bioskop. Namung eda selami keneh da kaganggu ku tustelna. Cenah mah ruksak, rupina aya kana sajaman deui mah. Jawab Den Dadang bari neuteub ka Den Barnas anu katinggalna pucat. Oh, ngajemput tuang rai. Mangga bae akang mah permios bade ka stasiun heula. Hariwang teu aya oplet. Den Barnas bari ngajak sasalaman. Ka stasiun na bade katonggo ka mana nu dituju teh? Tanya Den Dadang bari neuteub. Ka Lembang, jawab Den Barnas lalaunan. Keun bae atuh ari bade ka Lembang mah ku abdi diajabkeun. Mangga kalabat Den Dadang siga nu hayang nulung. Kumaha Neng Sumarni moal benduk ke lamun ngajajabkeun ka akang? Moal sawios tanggalan abdi eta mah, jawab Den Dadang bari mukakeun panto mobil sarta nita supaya Den Barnas asup ka jero. Atuh sup Den Barnas ka jero mobil. Sanggeus panto mobilna ditutupkeun, glaser mobil teh maju ngadius maju ka kaler. Bade ka saha ka Lembangna akang teh? Tanya Den Dadang bari ngareret ka Den Barnas nu gawena ngahulang bae. Anu saleresna mah sanes bade ka Lembang Den Dadang. Nu puguh mah akang teh bade ka kawah Gunung Tangkuban Parahu. Kadinya tujuan mah. Namung ari turun mah di Lembang oge sae. Keun kadituna mah lempang oge henteu nanaon. Jawab Den Barnas bari ngareret deui atuh prok panonna bentrok. Kawas aya hate hayang silih tulungan dina sinarna panon teh. Aya naon ka kawah Gunung Tangkuban Parahu teh? Kieu sayaktos nama Den Dadang, ceuk Den Barnas bari derak-dak nyaritakeun lalampahanana sareng nyerani ti waktu manehna kawin teu jadi sareng Sumarni ku Den Dadang di Bandungan siga nu watireun pisan. Barang geus tamat ngadongeng Den Dadang meuni ngarenghap sarta pok manehna ngomong bari ngareret ka sisi. Kieu pok-pokanana teh. Den Barnas, kumaha upami abdi masihan saran ka engkang bari diguguatan api moal? Den Barnas nyaritana teh bari jongjon nyeklan setir henteu meleng teu galider lantaran sieun ti gebrus kana jurang nu jarero. Kumaha sarana bae anu bener serta cocok jeung hate akang ditarima ku akang teh Den Dadang. Tapi lamun bertentangan sareng hate akang mah panuhun bae sanes bade nampik pangasih. Kumaha saran Den Dadang teh? Jawab Den Barnas bari neuteub ka nu keur jongjon nyeklan setir. Saya nama ulah cios kang ka ditu teh margi ceuk laraosan mah teu aya gunana tarung sareng pasanap teh jalaran teu puguh tujuanana, teu puguh anu diparebutkeunana. Unggul ku unggulna keur urang taya gunana atuh asor di asorna nya kitu keneh. Leuheung basa lamun maot kumaha lamun cacad nya kalengitan rani akang teh nya kalengitan anggota badan. Tak aku jalaran kitu kapaksa abi masihan saran tina bakat ningkunya saya nama ka Bandung deui bae sarta sindang kararompok malah bade kulem deui ditu langkung atoh kanggo abi mah, ceuk Den Dadang bari ret ngareret kanu keur melong. Nuhun Den Dadang kana pamandangan sareng wawadi Den Dadang ka diri akang. Namung ieu mah janji akang ka pasanap akang teu aya hate hayang ngarobah janji. Akang teu aya hate hayang ngaletak ciduh sanaos dugi ka maot. Akang moal unggut kalinduan moal gedag kaanginan tetep seja datang ka eta kawah sarta seja tarung sareng pasanap. Kajabi lamun itu anu teu dongkap eta mah sanes perkara. Jawab Den Barnas bari ngahruk sabab dipikir-pikir mah pituahna Den Dadang teh bener. Nya ari teu kengeng dinasehatan mah teu nanaon Kang, abdi mah sakadarnya bae. Namung tandana nya abdi bade teras ngajajabkeun tepi kadinya tepi ka kawahna. Ngarah akang teu capek teuing, ngarah akang aya tanaga sarta pikiran tiasa tenang. Kumaha lamun kitu panuju Kang? Ceuk Den Dadang bari ngareret deui kanu ngahulang.
Nuhun Den Dadang, akang ngerasa bagja boga sobat Den Dadang teh mung pupujeh bae akang ulah dibantuan senajan akang eleh oge. Komo deui lamun waktu tarung unggul teu perlu ku bantuan, tah lamun Den Dadang parantos ngajajabkeun ka akang mugi teras mulih deui nya. Mangga Kang, jawab Den Dadang bari terus ngajalankeun mobil na teh beuki tarik. Sarta harita geus nanjak mapai jalan nu ka kawah anu henteu kungsi lila manehna geus di puncak. Den Dadang tah di dieu bae di sisi kawah akang turun teh sabab di dieu jangjena tapi pasanap teu aya nya keun teu acan dongkap meureun da jangjena oge henteu ditangtukeun waktuna. Ngan anu bener teh peuting ieu bae dina malam minggu anu kaparangan keur gede bulan ceuk Den Barnas beri teras manehna turun sabab mobilna mah tadi oge geus eureun. Den Barnas, kumaha abdi teh ngantosan di dieu bae? Ah, ulah Den Dadang, langkung saya mulih bae ka Bandung. Sareng hawatos ku Neng Sumarni buah-buah ayeuna teh tengah-tengo. Nya ari teu kengeng dipikamelang mah kapaksa bae abdi teh bade wangsulnya Kang, sarta punten sanes teu melang teu nineng namung bongan akang teu nurut diajak wangsul teu kersa di baturan. Mangga Den Dadang geura mulih keun entong janten emutan awak akang mah moal keung moal sieun lantaran akang geus buleud dina hate kana kecap akang henteu seja mundur sanajan dina lampahna. Mangga geura mulih Den Dadang, nuhun nya akang parantos dijajabkeun ka dieu ceuk Den Barnas beri neuteup ka Den Dadang nu harita kerung bae. Den Dadang teu nembalan tapi terus mobilna mah harita teh dijalankeun samemehna mobil maju manehna ngareret heula bari pok nyarita kieu. Wilujeng kantun Den Barnas, mudah-mudahan akang sing aya dina kawilujengan sarta tiasa patepang deui sinareng abdi. Ceuk Den Dadang bari geleser mobilna dipajukeun ngantunkeun anu ngajanteng jauh ka ditu ka dieu. Mobil Den Dadang ngadius wat sia tarik pisan eukeur mah di jalanna mudun katambah henteu karagok atuh mendingan sakilat harita geus kalembang. Sarta masih keneh mudun rek mulu ka kota Bandung saja jalan teh ngalamun hate ngayet ka Den Barnas anu harita di kantun. Urang malikan ka tukang pamiarsa Winangsi sareng Suryaman gawena ngahruk bae lantaran Rani teu aya jadi asa cuang ciong atuh juragan Suryaman kacida pisan ngangluhna sarta pok anjeunna nyaur bari neuteup saderekna. Winangsi untung tini geus bisa dibebenjokkeun sarta ayeuna geus sare. Kumaha pikiran Winangsi terhadap Akang jeung Rani? Eta kumaha pamadagan Akang ayeuna teh? Nah masih mikaberat ka nya Rani teh atawa bade diantep bae? Jawab Ning Winangsi bari males netep kawas hayangeun geura nyaho tujuan nu jadi lanceuk. Winangsi, Akang terus terang bae nya. Akang ngarasa teter ku Rani teh sabab tete lapisan manehna teh hiji istri anu kuat tujuanana sarta Akang teu kaberatan namun teh mah ayeuna ditinggalkeun ku Rani asal ninggalkeunana bae ulah lantaran kasalahan urang. Upama cara ayeuna Rani ninggalkeun ka Akang teh lantaran Akang teu percaya ka manehna sarta kacangcayaan Akang ka manehna anu nimbulkeun Akang hayang mariksa dirina ka juragan dokter. Akang hayang ngayakinkeun caritaanana pasanap nah benar atawa henteu yen Rani teh geus digadabah ku Den Barnas. Di dieu Akang rumasa henteu apal kana jiwana nya Rani anu sakitu tahan dirina anu sakitu gede kasieuna lamun manggih pelanggaran-pelanggaran anu ngeunaan dirina. Geuning contona bareto tepi ka ngagoler di tengah jalan lantaran embungun digadabah ku pasanap. Tapi naha ayeuna Akang bet kalejokeun ku pasanap. Winangsi, Akang salah, malah salah pisan Akang teh make mariksa manehna ka dokter. Ayeuna karasa ku Akang teh yen Akang salah make cangcaya ka Rani. Ayeuna
akang kaduhung kula-kulampah sorangan tapi kenulungan diri akang tak aya deui jalmana iwal ti Winang si sorangan. Sugaan ari ku pada awewe mah rani teh bisa ka Bandang. Winang si daek nulungan ka akang sur juragan Surya Mandu mareda. Kang Sur buruk-buruk papan jati cek babasan kolot mah. Hade goreng oge dulur sorangan. Satia abdi teh nulungan ka akang namun kedah kumaha nulunganana jawab Winang sih ngalimba. Waktosna kabujang saya pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.